Kita warung tutup kene bukakeun we. Digana lamun baterai no mang itu rada pas nu pagi dia. Wow, secangkir kopi sore hari dan kenangan yang terpendam. Ayo mana teh ka mana Talaga. Kalau kata lagu mah teman Islami. Duh capek banget. Wah, aya balan atuh di pemburu hantu mah. Di pemburu hantu bang kayak mah di dieu. Siap. Dikondisikeun pokoknya halodo pasti ka dieu. Ayo. Eta pemburu hantu jeung mangayan. Nah, kemarin ngalihat kebun tahu tadinya saya. Heh? Nah, rata sujang gede tadi pasir kehujanan. Nah, serata dia sahunya si Joni. Orang panulakeun eta sumuli. Bogona bongkotna. Uci udang puyuh. Namun Udang puyuh mah tadi. Pertama mah nya dua bumi wadudu terus kejar ku Bahiri terus Bahirin nah terus juga dituturkeun ku Baunan terus Baunan tuturkeun ku tak mung opat bumi nya namihan raina jantan 5 dah terus 5 dugi kagenep asa namanya 7 atuh di mah mun aya nu ngalih sajami ka dieu sok wih sajami Oh gitu. nya Keluar masuk. keluar masuk tapi kayeunana alhamdulillah teh bertah bertah dari kapungkur mah gitu keluar masuk. keluar masuk Ya, emang ieu mah babakan lama emang dataran tinggi dah janten disebutnya juga pulau nya. Pemitihan apa gundukan hiji gunung pasir tapi di lebatna aya ka penduduk gitu nya. duduk gitu iya. Disebut kampung pulau teh wajar ya. Wajar. Dan memang ada di tengah pulau gitu kan. Lamun cek urang Sunda mah itu. Eta nyepeng suling cigana apa mah tiasa nyuling ya benten ya lah. Jantan tiasa teh nyepeng nawungku itu apa Oh gitu. nyiumna mah silungnya ka dieu teh. Silung tapi jadi suling. Jadi silungnya gitu. Silungna kapan dina suling gitu. Kadahna kieu lah. Ngobrol sareng Yayan. Jantan ari nyuling ulah tercekam jadi gak pernah asa kumanya. Nu ngobrol nu nyuling-nyuling nu ngobrol-ngobrol kadahna teh. Oh. Dan ente diadu gitu.
Nu ngobrol-ngobrol dah, kan nyuling di pengker ke mana gitu. Jadi Dua waas. Backsound Iya. deui gitu. Ya, dan ternyata mah ukurnya backsound lah Ya, gitu ya. gitu. Nu ngobrol-ngobrol gitu. Nyuling jadi wawaasnya. Ya. Jadi ngobrol teh kieu. Kan ngejar angin. Ya. Jadi nada ongkoh di Iya. Jadi kumaha dongengnya, dongengna mellow, sulingna ge mellow nya nadana. mengikuti obrolan lah. Tah kitu Mun juga. sedih, sedih. Ayun ambing kan. Lawan anu sedih mah. Itu tah pamirsa kieu. Ngomong sakitu we. Kayak lamun eta yayan ya. Ya jadi mati berarti. Apa sebui? Tapi jadi bingung. Itu karetnya. Betahnya penting-penting kieu gitu kan. Daripada ngalamun ngobrol nu teu parugu. Jadi ya we hiburan lah simkuring masa para kaca tuh di Abah Yoyo Baleba di saungna. Hiburan orang kampung kieu teu penting teh mung tiluan we betah. Ngarencanakeun. Rencana jeung kahayang tujuan. Tah gitu. Anu parang mah wayah lain nu urang. Tah gitu. Suruh kasepuhan ge. Urang sadar urang dia mah rencana kahayang tujuan mah we. Bae urang ngalet di lemah yang dimusuh.
Ada panggilan teh nimu panerima nimu berarti. Tah gitu. Parang Para wargi diri aya nu hoyong ka dieu gitu nya. Hoyong ka saung abah hayo Hoyong di nyalung Cibubuhan. Hoyong diajar calung, Tukang takol gitu. tukang takol. Kade ulah nakulan jalminya, nakulan calung ieu mah awi. Aya soraan. Hoyong diajar naon wae ka dieu mangga sumping ieu ka Cibubuhan. Cimanggung, Desa Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Di saung abah yoyo balebat nya, bilih aya nu hoyong diajar. Karena seni olah vokal, boh seni naon? Harawut ngadamel calung. Kitu nya sanes kanten ari lalaguan mah. Tetembangan mah Sesuai halang dengan kemampuan. abah hayo mah. Itu kemampuan aja. Ya, ini mah kemampuan. Oh eta mah anu kakawen nya berdang dhuwur. Kaget kan dira ningali ka tahu kan. Gedong dhuwur. Mau bapak tuh mimiti yang rawin dulan. Seperti Adam Babu Hawa ya. Nah, Tret tretela wasorali wa Adam Babu Hawa siskang dan nerwurih ang ngegelaraken cahya nur cahya wur. harudang alokna barayeng yang harudang kebarayeng yang anwar lan anwas kang danur cita purwa nur rasa nur sri nur jati hari kasopondo eta katuh kalau tuluikeun berarti kan nah Kirahan nya. iya tuluikeun di dalam barjo asupna teh apa dalam barjo Teu. aya dar bubar ulah lajo dar bubar lajo teh empin lu barjo eko ari dasana mah purwa eklan suwiji adik kang linuwih desa 10 Trok tok tok takolin. Guna beri itu tuh aksara habinu cahing begawati lem terus aksara kali doso ya tegang doso make menang dalam make oke tegang tulis 10 alif batas sajin saja bi aksara banget dibuat bangetan di dama jadi aksara kali dasa kali 2 dasa 10 aksara 20 nyetana hana caraka data sewala pada jayanya mangga batang trok tok. artos nana cara kaki 2 data sewala kan gitu acara kawet eta data sewala kaki 2 oh dalam oh bohong ada berang anak cara kawetan dekat sewala kidu pada yang mulon mangga betang ngalir satu Oh, lali. sulari ayo agung bayar musik Geni, Neng nong.